Segala ya cocok tempat mak. Cuang tanya-tanya penunggunanya mak. Nya boleh anak muda. Mana jadi mediator lah nya. Orang nanya anak mak. Oke sip beres lah. Udah siap mak? Siap anak muda. Sampurasun. Rampes. Leres anjeun nu nempatan di tempat. Lain. Lu bener ah. Bener sih teh. Tegening kepercayaan ke kaula. Ah, sok kitu nu nempatan ieu tempatnya. Ari sia. Lain-lain teh meuni maksa geuning. Terus anjeun saha tuh? Urang jauh urang mah. Keur liburan we ka dieu. Terus nah ka dieu atuh pan abi mah ka dieu teh nganduran lagi nu nicingan ieu tempat. Urang keur ngasuh budak di tonggo. Aya nu ngageroan tuluy we ka dieu. Oh, punten atuh nya. Salah sambung. Dasar tolol. Puguh aing mah keur ngasuh budak. Kumaha anak muda geus encan. Acan mah, lu bieu mah puguh salah sambung, ngadon kageroan ku urang mah. Ah, sia mah teu balai. Kumaha atuh? Cuang cobaan deh mak, cuang ngahadirkeun deui nya. Sampurasun. Rampes. Leres anjeun anu nempatan ieu tempat? Lain sia teh. Naon cicing di dieu ka ateu-ateu lo bareungit. Ah, lu bener, manya teh tadi salah wae. Bener sia teh. Aing mah ka dieu teh nembak bajing. Nah, atuh make jeung ka dieu, pan urang ngageroan lagi nu cicingan ieu tempat. Naon maneh mah ngageroan aing matak aing ka dieu. Punten atuh nya, abdi salah sambung. Abdi nuju diajar. Teu balik pisan. Terus ieu adi rekam-rekam jeung naon? Kanggo bahan konten. Oh. Bahan konten. Follow atuh akun urang jang. Ah, mana jurig-jurig boga akun. Geus ini tah. Kumaha anak muda beres can? Ah, tong jadi wae mak, tadi salah wae, manya urang ngageroan anu teu bener wae. Cuk urang ge ulah kikieuanan ilmu maneh mah cemen. Atah. Geus atuh mah, cong ulang yuk ah, cong nyin konten mukbang di ditu yuk. Oh iya lah. Yuk. Saha anjeun? Teu kudu apa saha kaula. Aya naon anjeun asup ka si emak? Aya perlu. Aya perlu naon? Pinjem duit 100. Acil, ieu mah jurig jadi-jadian. Kamu. Aing teu hasil. Ada apa Mama Rabig? Iya WC emak ke promo akhir tahun. Ieu brosurna. Promo? Aya WC promo? Coba yuk, berak 5.000, kencing 3.000, kentut 1.000. Astagfirullahaladzim, mah atuh hitut-hitut dihitung mah aja bakal promo akhir tahun kan? Tidak ada yang gratis, kentut juga bayar. Tapi maaf 1000 maaf mak, aku tidak ingin kentut, modal maupun kencing. Lah buru atuh, ising boki ibu itu larisan tuh WC emak. Meni maksa tuh mah, ada hayang modal ki jeung hitut lagi mah. Kehed, gawat, yang modal tahun baruan ya. Tuh mah yo, ngan urang ki hungkulnya. Ya tuh ya. Oh iya ya kosong ya. Nya mak, nya. Mah ya, brosurna heula, kamera kiri. Kan aku aing bisi modal jeung hitutna deui. Kieu tah. Itu jeung isingna. Lumayan, dapat uang banyak. Geus mah yo, jadi 3.000 nya. Naon ki? Padi dengekeun teh ku teh hitut jeung modal. Ih, bener mah, orang menang ki hungkul, henteu hitut, henteu modal. Pan tadi teh didengekeun ku aing teh modal jeung hitut, buru bayar. Wah, embung da urang menang ki hungkul mah. Aya di jurus mak. Ampun mak. Iya. Tadi si emak nu urang modal jeung hitut, pada urang menang ki hungkul ge. Pan ku aing didengekeun si anak muda teh modal jeung hitut. Modal jeung hitut, sorana urang meureun, urang ge modal keluar sigi cengeng. Maneh we atuh ge biang peladina, cukup mah ngobrol keur modal jeung hitut teh. Mana atuh nu teu hidang piraku urang kudu bebeja ya urang keur modal, ya urang keur hitut, piraku kitu. Gila, yang penting mah ente geus ngaku we tah, mah si Ugih tah. Sok-sok buru bayar ka dia. Mah ya urang dibayar, urang menang ki hungkul tah 3.000. Oh iya, urang modal, hitut 2 kali, kieu 3 kali, jadi malah 1.000. Anjir, eta si Ugih meni royal, meni diborong permodalanna. Nyuhun nya brother. Nya mah sama-sama. Oke mah, hatur nuhun. Ih, mah. Anak muda, Ada apa Mama Rabig? bayar hutang 100.000 gawat. Itu juga ge emak boga hutang ka urang ratusan. Ieu 100.000 di hayo we ditatagi. Ah kajen, buru mana bayar 100. Geus gandeng mak, tungguan di dieu nya. Urang nagih heula ka si Ugih, tungguan di dieu.
sok di daguan di dia. Mana bayar hutang anu 100 Gi? Ji, apa buyo? Katuh rek diheula kasih obos 100, ente tungguan di dieu nya. Nya tuh Gi sok Gi. Bos, mana hutang 100.000 saya can? Pokok urang eueuh Gi, urang ngek nage kasih emas 100. Yo, mendingan daguan lah di dia, urang ngek nage heula kasih emas heuh. Nya sok bos, urang daguan di dia. Heeh, tadi kopi ulah di nya. Heeh. Mama Rabik, mana duit 100, urang keur butuh ya. Ih, pugu eueuh tungguan we di dia. Tadi si anak muda darek mayar ka emak utang 100. Ih, nyanyi atuh. Ya, mah. Ka mana we si tara ketempo ku urang mah? Aya we, ya aya digigireun. Ieu mah ka tukang-tukang ka mana gitu. Nah, tara ka mana-mana kolot mah di dia we si situ. Ilasan si Ugi ka mana tuh bisa 15 menit di dia yang nungguan. Kenapa keneh wae? Aduh, ieu bujur patis akaran kieu ka mana tuh si obos ieu teh nya? Kamu nasi lila-lila tadi si anak muda. Heeh, ai mun geus yo. Mun geus akaran ieu bujur urang mah. Oh, buang-buang waktu. Ah, balik dewe kasih ro karunya nu nungguan. Tah, kumaha Gi? Geus menang can. Acan lila nu nungguan si obosna. Oh, atuh Gi aya kitu mah kan bae. Ayeuna mah mending anter ya urang kasih emak Gi ka hareup. Oh, nya ayo dia. Ayo. Mak, Di mana tuh si anak muda? Bujur kurang meni akaran lila-lila teuing. kan urang teh keur lagi hutang mah kasih Ugi na lila. Hampura yo tadi urang lila, dasar wa urang keur lagi kasih obos, lila nu nungguanna. Tuh, ge, hampura maneh nu nungguan lila, da urang keur nagih kieu kasih emak. Har urang opatan teh atuh saling boga hutang atunya. Nya mah coba nominal hutang teh sarua mah 100.000-an kabeh ge. Kumaha atuh ieu solusina? Solusi nama coba dilunaskeun we atuh ieu hutang teh. Tanya kitu we mak, da nominal lagi sarua ieu 100 mak. Kumaha satuju henteu brother-brother. Setuju. Satuju pisan. Pisan-pisan satuju atuh ari urang mah. Bisa tuh ayeuna mah coba deal-dealan we. Sok dari yuk. Dia. Sumpah lunas hutang. Sumpah lunas hutang. Kami berjanji. Kami berjanji Hutang opatan lunas. hutang opatan lunas. Mak, Jangan panggil aku mak. Aku masih gadis. stop Mak, stop. Ya, saya juga tahu mata masih gadis. Ada apa anak muda? Iya Mak, saya teh mau nyodorkeun pagawe ya, jeung gawe di kebon emak tadi zaman mata. Dah, kamari ge nyodor kedua orang. Tuh benar teu waras ieu barang gawena. Ih, waras mah ya tempo pada tuh, meni kebeungetan kieu Mak, sok gawe di kebon tuh. Ya. Itu tempat masih gak bisa gawe Iya dong, Mak. Saya bisa kerja. Nah Mak, ida mana nya? Sok jeung mah gawe, naon-naon mah bejaan we nya, bisa kumaha nya. Abek di payun. Siapa? Bae Mama Rami. Ya, sok gawe dari pacuan di ditu tuh. Siap, komandan. Laksanakan. Semangat. Hari ini sih tak ada. Si Keken beri keharapan banget. Si Keken kumaha macul, nak meniracong ka dia. Balik, Duh. Ada apa, Mak? balik digawe teh. Tadi meninggal racun karena banget aing. Duh, Mak. Maaf sebu, maaf. Da tadi teh disengaja. Poho, Mak. Tadi sengaja. Hampura. Tidak ada hampura. Pokoknya mah gaji mana dipotong 25.000. Aduh, Mak. Nah, tuh. Bisa dipotong gitu. Daripada dipecat ku aing. Tuh, Mak. Uyos lah. Dipotong juga. Yang penting jangan dipecat. Aku teh masih pengen gawe, Mak. Ya sok. Nggak ada orang bohong kayak gitu di dia. Si naon nu dirasa ini hitutan? Aduh, Mak. Ampura. Aku teh kapolodosan. Hitut. Aduh. Ampura, Mak. Ampura. Gandeng mana? Sok teh kali digawe. Marek istirahat loh. Lapor, komandan. Udah beres ini. Segawainya. Nya syukur atuh geus beres mah. Jung rek mulang mah. Mulang. Enak banget kita mulang. Mana tuh, Mak? Gaji, Mak. Gaji naon ari maneh? Gaji, Mak. Apaan orang teh gawe, macul. Ya, gaji maneh mimiti dipotong. Aguran tanah kena banget urang. Tuluy yang nu kedua kalina maneh muak. Jadi gaji maneh teh 16 dipotong. Aduh, bingung, Mak. Yo, Mak, loba-loba teuing atuh dipotong lagi. Hampir ieu mah kabeh 100%, Mak. Aduh, ayo wingat tuh kumaha ieu, Mak. Hayang balik hayang mau duit. Eta mah DL Naon IDL teh, Mak? dari talu.
capek-capek gawe aing nyeri cangkeng. Apa kieu mah? Balik deui gawe di dia, jeung dipecat. Sayang nelpon euy. Anjir, si sayang euy. Halo sayang. Heeh. Heeh. Anjir, Ketungguan ya. si anak muda si di ditu. Ngeloho si anak muda, barang Sunda teh di mana wae. Siapa tahu barang bagus. Anjir, yang ieu mah sampah. Apes, aing beli ieu runtah. Alhamdulillah, runtah urang anu micen oge. Aduh, mudah-mudahan eta jami anu micen runtah abis yang dilancarkeun milik rezekina. Amin. Mak Marabig, lagi apa mak? Ah, lagi kecewa aja. Kecewa kenapa Mak Marabig? Kecewa, suka teh barang berharga, ari pake sampah. Aduh, jangan-jangan emaknya anu pangbicenkeun sampah urang teh mak? Ku urang pangmicenkeun. Ah, gitu atuh mak, engke ku urang diburuhan geus pangbicenkeun sampah mak. Tah mana buruhna? Nya mak, engke diburuhan isuk cole. Bae Mak Marabig. Icuk cole, sirit.